Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang sadayana tiasa disasarengan ngalajengkeun hanca ngaos kitab Sapinah. Satacan dilajengkeun kana hanca anu salajengna simkuring neda sihapunten bilih aya dina cara ngaos atanapi ngahartosan kirang tepat atanapi lepat pangakoreksi wae. Mudah-mudahan ku koreksianana para mitra sadayana janten tambih-tambih ilmu kanggo simkuring. Dilajeng wae panginten kana pasal anu salajengna neraskeun hanca anu tipayun. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu pasal bade mertelakeun parduna tayamum. Purudu tayamum ari seueurna parduna tayamum eta khamsatun aya 5. Al awalu ari anu nomor kahijina eta naklut turabu minahkeun taneuh. Asani ari anu nomor kaduana eta an-niyatu niat. Asalisu jeung ari anu nomor katiluna eta mashul wajhi ngusap wajah. Arabiu ari nomor kaopatna eta mashul yadaini ngusap leungeun duanana ilal mirfaqaini sarta jeung sikuna duanana. Al-homisu ari anu nomor kalimana eta at-tartibu tartib bainal mashataini antara dua usapan. Lajeng kana pasal salajengna Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ieu pasal bade mertelakeun batalna tayamum. Mubtilatu tayamumi ari seueurna pabatalanana tayamum eta salah satu aya 3. Ma hiji perkara abtalal wudu'a anu matak ngabatalkeun kana wudu. Waridatu jeung aya nomor kaduana ku sabab murtad. Wa tauhumul ma'i jeung anu katiluna ku sabab nyipta-nyipta cai. Intayamama di mana-mana tayamumna eta si jalma lipakdihi karna eueuhna cai. Pasal salajengna paslun ieu pasal bade mertelakeun anu bisa jadi suci tina pirang-pirang najis. Alladi anu yathuru bisa jadi suci minan najasati tina pirang-pirang najis eta salasun aya 3. Al-homru hiji arak idata holat di mana-mana jadi cuka eta arak binafsiha ku awakna eta arak atanapi ku dirina sorangan. Wajildul mayetati jeung kaduana kulit bangke ida dubigo di mana-mana disamak eta kulit bangke. Wama soro hayawanan jeung perkara wama jeung perkara soro anu jadi hayawanan anu jadi hayawan. Penjelasan atanapi penerangan singkat ala kadarna. Ari parduna tayamum teh tadi disebatkeun aya 5. Anu kahijina naklut turabu minahkeun taneuh. Nyaeta minahkeun taneuh tina taneuh kana leungeun jang ngusap tayamum. Aya nomor kaduana eta an-niyatu niat. Asalisun katiluna tadi mashul wajhi ngusap wajah. 2 usapan D-nya hati-hati 2 usapan. Arabiun nomor katiluna eta masul yadaini ngusap leungeun duanana ilal mirfaqain sarta nepi kana sikuna duanana. Kade sanes nepi kana pergelangan tangan tapi dugi kana sikuna. Aya nomor kagendapna eta tartib cenah antara 2 usapan. Berarti kanggo tayamum mah sanes 3 usapan benten sareng wudu tapi 2 kali usapan. Pasal salajengna anu matak ngabatalkeun kana tayamum. Anu matak ngabatalkeun kana tayamum aya 3 perkara
hiji sakabeh perkara anu matak ngabatalkeun kana wudu. Janten perkara anu matak ngabatalkeun kana wudu sami matak ngabatalkeun kana tayamum. Nu kaduana ku sabab murtad, anu katiluna ku sabab nyipta kana eta cai. Lamun tayamumna eta si jalma teh karna eueuh cai. Enten nyipta kieu di belah kulon jigana aya cai atanapi lamun hujan pasti aya cai itunya. Eta penerangan ringkasna. Teras anu salajengna perkara anu bisa jadi suci tina pirang-pirang najis. Perkara anu bisa jadi suci tina pirang-pirang najis eta aya 3 perkara. Hiji arak haram najis tapi bisa jadi suci eta arak teh, bisa jadi halal lamun robahna eta arak jadi cuka karena dirina sorangan henteu diropea henteu diakalan ku urang tapi estuning ku dirina eta sorangan. Maksudna eta arak ku arak sendiri diantep jadi cuka maka jadi suci eta arak. Wajil dul mayatati jeung ari anu nomor kaduana teh nyaeta kulit bangke. Di mana-mana disamak eta kulit bangke. Lamun urang manggih kulit bangke doma, kulit bangke sapi terus dicokot terus dipoe, diibun atanapi disamak teh mangka bisa jadi suci, bisa dijieun bedung, bisa dijieun alat-alat anu lain. Ida dubigo cenah lamun disamak. Wama jeung perkara anu nomor katiluna eta soro anu jadi eta si emma atanapi perkara najis teh naon hayawanan jadi hayawan. Contoh kotoran atanapi bangke terus pelentung jadi suung eta halal suungna suci bisa dimanfaatkeun. Atanapi aku apunten misalnya kotoran naon itu kan najis pucung hul jadi hayam bisa eta dipuncit itunya. Atanapi jadi suung biasa nama atanapi jadi lemer misalnya dina eta tempat eta bisa jadi suci. Itu panginten pasal anu ayeuna urang ngaos sakitu heula dicekapkeun. Mudah-mudahan aya manfaatna kanggo urang sadayana. Paslun ya pasal najasat pirang-pirang najis. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.